Hadirin sadaya baraya Sunda sadulur, hurip Sunda. Salajengna mangga urang lajengkeun kana jirangan kadua undak usuk basa Sunda ku HR Hidayat Suryalaga. Hadirin sadaya parantos ilahar, ulah lali komen, like, subscribe, and share saseur-seurna. Mudah-mudahan janten manfaat kanggo balarea. Hurip Sunda. Ka Allah abdi nyalindung tina panggodana setan, kalayan asmanu agung Allah anu welas asih Allah. Jadi lepat anu nyaurkeun kumari bahasa Sunda hese urang tong digunakeun deui eta lepat. Basa mah di mana-mana oge praktek. SIM kuring pribadi, SIM kuring sorangan, sok aya lepat. Kuda rencangan sok digeuing lepat teh. Gitu. Jadi sekali kasadayana bahasa Sunda anggo urang ngaturkeun nuhun ka pamarentah Jawa Barat parantos ngadamel 3 perda. Nomor 5, nomor genep, nomor 7. Eta perda teh peryogi ku urang dilaksanakeun. Kanggo urang ayeuna anu kanggo diperyogikan di masyarakat salaresna mung 3 nu kedah tiasa teh. Hiji basa lemes keur batur. Bapak mulih ti kantor dupi bapak engke aya di bumi tabu sabaraha eta. Kadua basa lemes kawa pribadi. Abdi bade wangsul heula da candeda kalasan pun bojo nuju mios ka pasar, pun anak nuju sakola. Eta pun itu. Eta jumlahna nu 30. Lajeng ka 3 basa anu dianggo dasar pisan. Eta mah umum nu disebat basa kasar, netral. 3 basa eta anu kedah dipibanda ku urang. Tos aya tamu diantos. Mangga kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Pangestu. Mangga saralik. Wah, Mang Oto. Islami tetepan Bapak. Sumun. Anom bae. Atuh konten ketinggalan nya anom. Nanti ketika langgung tegep iye gitu. Hujan Bapak tadi hujan. Kieu ieu teh dan Dodi pada diagaankeun lah. Kamu nyebut ait kagok. Ieu mah Mang Otong kieu. Ari di bapu we nya nyebat teh. Bapak sepuh. Bapu eta teh bapu. Kalau di urang mesinna sebat bapu. Biasa bapu teh nuju ngawangkong emut ka pun incu naroskeun. Ari undak usuk basa Sunda teh berat. Bapu jadi masalah gitu. Tah sange bapu teh henteu teh berat dengan aya 30 kecap anu ulah lepat teh. Palai undingna naon 30? Naon terus naon tah yogi pisan. Yogi. Bapu leres kumaha? Iya. Bagi kieu ari urang diajar bahasa Inggris eta kecap tidak beraturan, kata tidak beraturan, irregular verbs mangrebu-rebu diapalkeun. Nah, ari Sunda nu 30 disebut hese. Nah, kieu eta teh Gandodi motong. Urang sok nyebat sesate padahal ngan ukur 30 kecap anu ulah lepat. Tah nu 30 kecap teh saresna urang aya 4 pola. Tah. Pola kahiji. A sami sareng B.
B sami sareng C. A kasar. B kanggo diri sorangan oge sami jeung ieu. Kasar kene. C oge kanggo batur oge sami sareng ieu. Contona kecap di urang nyaeta aya. Upamina aya kieu, upamina ayana. Di tepas rorompok aya ucing. Ari di imah maneh aya ucing. Di bumi Bapak Bupati oge aya ucing. Itu jadi ai. Aya wae. Nah, terus deh kecapnya harus naon. Naon anu dibawa ku maneh. Kanggo abdi Kasim Kuring, naon anu kedah dibantun ku abdi naon. Dupi bapak nyendak naon ka kantor eta naon. Sami itu dia. Sami. Ta eta polanan teu seueur. Jadi teu kedah dilemeskeun ieu mah. Nah, pola kadua mah kieu. A sami sareng B, B teh sami sareng C. Kasar sami sareng kanggo ka diri urang, benten sareng kanggo ka batur. Contona kieu. Baju maneh hideung euy. Baju kuring oge hideung. Dupi raksukan Kang Otong, aduh manis sae kitu. Jadi baju raksukan. Babagian awak salamina ka dieu. Contona kieu. Irung maneh demes. Irung abdi mancung. Pangambung bapak mancung. Leungeun maneh kotor. Leungeun abdi oge sami kotor. Dupi panangan bapak kunaon kotor. Babagian awak salamina kedah kieu. Huntu maneh karehol. Huntu abdi kaleresan oge punglak. Dupi waos bapak katinggalan mah deui punglak. Jadi ka diri soranganna babagian awak teh kedah sami kasar. Aya masalah saeutik nyaeta perkawis ieu. Sungut. Mohon sungut. Sungut. Ari numutkeun pola mah. Kunaon ai maneh bau sungut nya. Tapi upami eta sakasar pisan. Sungut abdi. Nah, di urang mah sok dirobi kata jadi cangkem. Upami eta baham gitu. Baham kanggo ka dieu. Oh. Jadi lepat we nyaurkeun, aduh abdi nu jadi baham eta lepat ngadaban maneh. Kada sanes. Nanging upami panon, tamak panon. Kunaon panon maneh beureum euy? Abdi ge nuju nyeri panon, ieu teh kedah ka dokter panon salaresna mah. Dupi bapak sosa kaos naon eta. Jadi babagian awak mah tetep kedah kana Nah, pola kedua. Lajeng aya pola katilu. A henteu sami sareng B. B henteu sami sareng C. Kasar. Nah, henteu sami sareng lemes kanggo ka diri sorangan. Ieu sami sareng ieu. Upamina wae di dia aya sawatara contoh engke tiasa diuningaan dina konteksna. Di dia contohna nya. A. Arek. Ari maneh arek ka sakola moal arek. Abdi oge bade ka sakola. Dupi bapak bade angkat ke kantor, jadi ieu sami sareng ieu. Teu tiasa ieu ngalika di. Contona deui nya eta upamina bunga. Ari maneh bunga henteu, amun dibere duit ku kuring. Bunga. Abdi bingah upami dipaparin artos ku bapa.
Bapak bingan teu upami ku abdi di haturanan kikintunan gitu. Jadi ieu kedah ka dieu. Eta pola ka 3 engke tiasa diaos jumlahna teh seueur. Pola kaopat ieu A henteu sami sareng B henteu sami sareng C. A ieu hartosna basa kasar netral. B ieu basa keur pribadi anu ulah salah. C basa lemes kanggo batur. Para uningan contona. Nah, ieu dahar. Ieu neda. Ieu tuan. Ieu imah. Ieu rorompok. Ieu bumi. Tah. Ieu balik. Wangsul. Muli. Tah eta teh mung aya 30 kecap. Kanggo para saderek kata para uninga engke diaos wae di handap. Aya kecap-kecap anu diuningakeun di handap. Nah, eta 30 kecap. Eta nu teu kenging lepat. Jadi anu ieu teu kenging dianggo di dieu. Nu ieu teu kenging dianggo di dieu. Upami ieu dianggo ka dieu eta lepat. Ieu dianggo ka dieu eta disebat oge teu nyaho basa. Ieu teh mung 30 kecap. Engke diaos wae di handap. Aya teks anu biasa diuningakeun. Sakarupina hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah